Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wa ja'alan nasa minar rijali wan nisa wa unsida bisyu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia alladzi qawiya bidinil islamiyya wa aharra fi sanati 45 wa aharrahu Sayyid Bung Karno wa hatta bi Binagraha Jakarta wa bil falsafati wal imami laisa bil pancasila walakin bil qur'ani wal hadisi wal qiyasi wal ijma wa ukhuya bil falsafati bineka tunggal wajtama'aha huna bi barnamaji maulidin nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Dikawin Ketua Panitia, Sekretaris Bendahara, Seksi Akomodasi, Seksi Logistik, Seksi Acara sampai Seksi Konsumsi alias Hakaneun. Tukusim kuring dipi hormat pamugi ku Allah dimuliakeun amin. Ya Allah ya Rabbal. Para tokoh masyarakat, alimul ulama, para suama, para kiai, para ajengan, ketua MUI, ketua DKM, sadayana kum hapunten guru-guru urang sadayana anu teu tiasa disebatan hiji-hiji dengan tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah amin. Aparatur pemerintah, wabil khusus pimpinan urang sadayana, baik yudikatif ataupun legislatif, anggota Dewan Bandung Barat yang begitu sangat menawan dan terhormat, Bapak Camat Nutunir Catur terhormat, Bapak Kepala Desa yang begitu sangat besar jasanya, Bapak RT, Bapak RW nu cara pegawe tapi gajihna teu pati gede, Kekakantun bapak-bapak nu di kopiah nu teu di kopiah teu di wilah-wilah najan lega tarang lega sulah urang doakeun pamugi sing lalengit kasusah amin. Ieu ibu-ibu nu disaramping pamugi Allah ya Rabbana sing dileungitkeun tina kapusing. Ibu-ibu nu ditariung pamugi sing dileungitkeun tina kabingung. Mun keur ngaji kasinggung tong gancang pundung buru-buru minta tulung ka Gusti Allah nu Maha sing ridho mun salaki hayangeun cicing dalener ka dinya nyundang nyandung kostode bahasa lian teh eta maksud kuring mah sing ridho mun salaki hayangeun sarung muruakan tingkene ka dinya. Numan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar manusia teh tangan pangawasa wungkul Allah anu wisesa junduk kana waktu nur rahayu ninggang kana mangsa nulugina melati linggar nati campangka mangkakna dada di papag sinar sang surya
menit nu ciwit-ciwit zaman nu pantai-antai poe nu patele-tele disusul ku minggu anu patunggu-tunggu di papak kubeula nu pinuh ku pangharapan sumping tahun anu pontun-untun anu tadirikat inti tutih heula cepat mangkat kucan datang masih sibuk ku hadir mahu ayeuna dientrakan japati lain atuh daya sanes urang sadayana dina denget ayeuna riung mongkulung dina radagami eling kana dilahirkeun junjunan alam dijuluk adil bangla marta lenggah hing inglang kencana nanggu mangku tapi nu kasirip tina retes ing sosoca astak kang gawirata nu perba ingkang pinuhun kanjeng susuhunan jati perba penatagama aulia katubis zaman khalifatur Rasulullah sok sanajan ieu peringatan maulid nabi parantos dugi kana kaping 58 mulut tapi teu sawios dami eling baginda Nabi mah tidak terbatas suasana dan waktu lain ngan saukur Rabiul Awal iraha wae ge sami jadi muludan mah iraha wae ge sae makana kusim kuring beuki ka dieu beuki sae ieu muludan teh disebutkeun ge muludan mahal ku kuring mah sabab geus lewat tina usum bulan muludna ge geus kale lewat muludan mahal kapan ece mun aya rambutan kerusum rambutan murah mahal lamun geus teu usum aya duren kerusum duren murah mahal lamun geus teu usum tah ieu teh geus lewat tina usum berarti muludan mahal tempo muludan mahal mah nepi ka langit ge di senter eta robot naon Kang di kakarakuy ngaji ieu di hareup aya robot dua muludan mah kembang nage tingali itu daun sampu Kang di batur mau alhamdulillah para guru-guru urang sadayana bapak camat bapak lurahna nampa hadir para kiai para ajengan alhamdulillah muludan mah beda mustami sakieu seueurna ngan mubalik minum jeherang ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan sing langkung mahal balasanat ti Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal katut mudah-mudahan urang sing tiasa ngalap manfaat tina ieu peringatan maulid nabi sok ka di foto malah atuh ngewa keur calangap jadi foto intina mah tuh di dieu dina teh mana aya tablik akbar tanggal kalapaan kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW 1439 Hijriah. Mari kita teladani Rasulullah sebagai pemimpin yang sukses mensejahterakan umat dari dunia sampai akhirat. Naon diaminan aja. Iya intina judulna ngajak ku sim kuring di judulan supaya sim kuring sebabagi sebagai mubalik lurus leres nerangkeuna ibu bapak sebagai mustamid paguh-paguh kupikeuna sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung mustami dijamin langlang ke balik nalang-lang linglung asup kana ulakan barhobeh kusum bubar poho kabeh ari make judul masukan we melit-melit kana pejit ngancik dina tisanu bari jubarambah dina bayah mantak menah kana manah ngalekatei kana lamai ngalekatei kana kelek nyocok kana jajan duka patik hasil kala buah kasarepeutu kasijing beuti urang gaduh ilmu papagon amalkeunan beh cikruh jeung kareuheutna karasa di dunya malah mandara parat jagat dugi ka akhirat amin ya Allah ya Rabbal jadi naon cina judulna teh inti nama mudah-mudahan kuasilahna ieu peringatan maulid nabi ya Allah ya Rabbana urang sadayana sing digolongkeun ku Allah jadi jalma nu bagja dunya jeung akhirat hoyong ibu jadi jalma bagja di dunya hoyong hoyong jadi jalma nu senang hayang jadi jalma nu sukses hoyong menang ridho Allah maut husnul khotimah lebet ka surgana Allah hoyong haroyong mautna hoyong atuh rek ka surga kumaha ari teu paeh mah jalma ku Allah diciptakeun ka alam dunya ti mimiti lalaki awewe pejabat nepi ka rakyat tukang tani tukang dagang arsitek tukang bas tukang ojek nepi ka jablay siga nu apal jablay naon aja jablay oh kudusum jablay marame nini pada nanyakeun Mang Jadin ari jablay teh naon sih cek kuring teh oh ari jablay teh gulis oh gulis pan ini ge baheula keur ngora mah pang jablay-jablayna
mah jadi gelis. Teu kurang teleuwih jalma hirup di alam dunia diciptakeun ku Allah ngudag-ngudag dua kabagjaan sakumaha sok dibaca ku urang dina doa Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina nun Gusti abdi pasihan kasayan di dunia jeung datangkeun kasayan di akhirat. Mudah-mudah dua kabagjaan hayang bagja dunia bagja anu tani hayang bagja ku tanina nu boga jabatan hayang bagja ku jabatana anu jadi pejabat hayang bagja ku pejabatna anu jadi kiai hayang bagja ku kiaina nu boga ilmu hayang bagja ku ilmuna anu beunghar oge sarua hayang bagja ku tuluk tuk dibawa ke edan mah kompak kami ikut atuh eta saanu nitah jereng ngecek rapuring mah henteu tuluk tuk doang tuluk tuk enggak sakitu keun ibu bapak sadayana ngan salah kacida ketika kita punya anggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup itu terletak dari pangkat jabatan derajat dan harta. Belum tentu Pak nu boga jabatan hirupna senang. Betul. Belum tentu yang jadi presiden hidupnya senang. Belum tentu nu jadi gubernur hirupna senang. Belum tentu nu jadi bupati hirupna senang. Pomo deui nu jadi RT. Ibu bapak sadayana belum tentu yang jadi presiden hidupnya senang. Jokowi teh enak keliereun keliereun mikirkeun hutang 6.400 triliun 6.400 triliun hutang lamun dibelikan kana channel cilalap ya urang dia. Belum tentu yang punya jabatan hidupnya senang. Baheula mah kuring boga sangkaan lamun jadi raja senang Pak Camat. Ternyata Pak jadi raja belum tentu senang. Eta Raja Salman keur datang ke Indonesia pan rame nya ceu. Apan ibu bapak ge nararonton lain dina naon? Uyuhan nonton dina TV. Ruksak meureun TV na. Nonton mah na porsi ceu. Na sama. Nonton na TV meureun ruksak TV. Oh, diupaya cai susu model kuring ibu kuring ngaji puluhan tahun terus terang nepi kaina kuring can pernah nginum na panggung atuh hese kumah nginumna nginum mah lain na panggung tapi na naon nabiwi nginum na oge lain panas deui aing Bismillah, kita iklan naon buka punya. Hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Eta Raja Salman ketika akan datang ke Indonesia, kebetulan Pak saya sedang di Istiqlal. Eta ajudan protokolerna dararatang ti heula sabulan deui raja can datang geus datang ti heula. Kukurilingan. Maaf Pak, ini nanti kalau Bapak Raja kalau nanti raja mau pipis di mana pipisnya? Sabulan deui rek datang geus mikirkeun tempat kiih. Pusing yang jadi raja. Keunah kene supir aing mah hayang kiih bukakeun pantower luhureun ban bebas. Eta satengah jam deui rek dahar ajudan protokoler dokter dararatang ti heula diasaan dalahareun teh. Pusing aya racunan dipariksa heula riweuh jadi raja teh satengah jam derek dahar ge meuni kudu diasaan heula ngeunah keneh urang rende di dieu kueh bolong geus murag genep kali digembrong sireum dikepruk-kepruk diuapkeun deui sehat we nya. Belum tentu orang yang punya jabatan hidupnya senang. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi khalifah dulu yang badannya gemuk tetapi setelah dilantik menjadi kurus.
dulu sering tersenyum. Ayeuna mineng ceurik ditaros ku para sahabatna. Ya Khalifah, kenapa engkau dulu sering tersenyum, badan engkau gemuk, tapi sekarang engkau badannya kurus, sering menangis? Sabab kaura berat mikiran beban rakyat. Boro-boro mikirkeun batur, mikirkeun sorangan ge hese. Belum tentu buka nebuka pada hirupna senang. Aya deui nu ngomong lah da anggar Kang, hirup mah lamun eueuh duit mah moal senang, sagala rupa ge kudu make duit. Memang betul di dunia mah butuh duit, sebab orang cicing di dunia maka butuh dunia, pan cicing di dunia maka butuh duit, butuh boro-boro jalma nu hirup nu urang mah di urang mah nu paeh ge butuh doa nu paeh. Urang itu mah nu paeh ge dibekelan duit. Ibu bapak, belum tentu orang yang banyak harta hidupnya senang, betul? Jangan naon ece boga kongkorong 50 gram ari beuheungna gering eueuhan. Jangan naon boga proyek domba nepi ka ribuan ari darah tinggi teh turun-turun. Eta bapak nu boga pabrik Indosemen di Bogor, hartana 6,7 triliun. Kalkulator ge geus teu asup nolna. Tapi kenapa manehna maot gantung diri? Sabab geus lieur mikiran du. William Singh, orang kaya, gajina per bulan 2,7 triliun sabulan. Andai negara Prancis dijual, ia mampu beli. Tapi kenapa maotna ngajolkeun maneh di lantai 12? Sabab lieur mikiran du. Sok dunia bisa lepas tapi akhirat belum tentu. Makanya tadi dia judulnya ke kita teladani mensejahterakan umat dari dunia sampai akhirat. Iya udah judulnya, tapi ke akhirat kurang teh gaji teh ayeuna teh siap. Iya siap ngaji nepi ka jam 3 siap. Siap? Percaya kuring mah percaya urang di dieu mah sararea ahli ngawadul. Yang aja jam 3 Ibu bapak sadayana lamun ayeuna urang hayang jadi jalma bagja dunya jeung akhirat, maka kuncina hiji tuturkeun jalma nu mulya, maka urang pasti bakal kabawa mulya. Tuturkeun jalmi nu agung, maka urang bakal kabawa agung. Saha anu agung nu mulya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Boro-boro jalma model orang tuh tingalikeun Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam menurut sejarah ketika diturunkan oleh Allah ke alam dunia karena perbuatan dosa yang ia tidak sengaja perbuat, Nabi Adam diturunkan ke Allah di kota Buj, India, sedangkan Siti Hawa di kota Jeddah. Nalika diturunkan ku Allah ke alam dunia eta Nabi Adam sujud dina luhur batu nepi ka ayeuna ceurik ngalemere cai matana kana gigir-gigir batu sampai tumbuhlah rumput-rumput yang hijau menaungi Nabi Adam alaihissalam. 100 tahun sujudna ka Allah gara-gara dosa nu teu dihaja. 100 tahun ceu urang makang boro-boro sujud 100 tahun dibawa ku imam sujud di masjid, imam nalila saeutik eueuh nu kuateun eta sujud. Loba nu carang kati heula eta sujud teh. Cang kati heula nempo imam sujud keneh sujud deui. Cek malaikat ini 3 kali sujudna. Ya Allah, tinggi urang mah teu karuahkeun sujud teh siga mah keper sajadah teh ngararancul. Eta Nabi Adam alaihissalam nalika sujud maca istighfar, ya Allah ya Rabbana dolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Barang cengkat Nabi Adam alaihissalam ayat tulisan di luhur ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaget Nabi Adam alaihissalam, ya Allah ieu saha ngaran Muhammad ditempelkeun jeung Nabi anjeun, ya Allah ieu teh malaikat apa saha?
eta lain malaikat lain saha eta teh nabi akhir zaman can diciptakeun tapi ngaranna geus disiapkeun ti ayeuna mulia kacida ya Allah ieu ngaran mulia kacida mentakan ya Allah ya Rabbana saksikeun detik menik ieu abdi tawasul ku ieu ngaran ya Allah ya Rabbana ya Rabbi inni atawassalu ilaika bihadzal asma anta rabbi ya Allah abdi tawasul ku ieu ngaran mudah-mudahan Gusti ngahampura kana dosa abdi ku wasilahna nyebat jenengan Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Adam alaihi salam dihampura dosana ku Allah wasilahna tawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad jadi ibu bapak sadayana urang teh mulia barokahna Kanjeng Nabi sok ibu we ibu ye ibu teh diangkat ku Kanjeng Nabi deui ngabahas ibu-ibu da lolobana ibu-ibu bapak-bapakna di marana nya nyararandung sigana urang dieu mah lolobana ibu-ibu doang takkan alhamdulillah di mana-mana ibu-ibu mah kom muludan kom rajaban kom rutinan kom kondangan kom nganjuk baju kom kabeh ibu-ibu mah kompak takkan alhamdulillah kuring mah di undangan Pak lamun ayeuna ngayakeun acara di Bogor tarang ngonang bapak-bapak sok ngonang ibu-ibu ngonang bapak-bapak mah sok olok surat undangan di undangan sebarkeun 500 datang 50 orang tapi ibu-ibu mah gampang kontek we ketua majelis taklimna 5an eceung teh hadirnya apang bejakeun ka ibu-ibu kudu nyung teh ece dibejakeun ketua majelis taklimna datang 500 orang kompak ibu-ibu mah kompak betul kan olok hejo atupan dina tas teh papais cau mun bapak-bapak mah kue teh dipelong we ditempok nyaho-nyaho pinuh we kopeah ibu ieu nepi ka ayeuna salamet loba model kieu di dieu ieu teh barokah wasilahna Kanjeng Nabi da baheula keur Kanjeng Nabi can aya mah awewe teh terhina derajatna eueuhan nepi ka zaman jahiliyah mah boga budak awewe teh era nepi ka dikubur koropes hirup-hirup datang Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia diangkat yang namanya wanita nepi ka Kanjeng Nabi gogorowokan hei lamun anjeun hayang apal jelema nu pangmulyana di alam dunia ialah seorang suami yang selalu memuliakan istrinya jeung lamun anjeun hayang apal lalaki nu panghina di alam dunia nyaeta anu sok ngahinakeun nu jadi pamajikanna mentakan Pak mulyakeun pamajikan teh osok ibu disebut cinta sayang ku suami osok Siti Khadijah mah dipanggil ku Kanjeng Nabi teh ya Kumairah diangkat wahai bunga ros yang kemerah-merahan itu Kanjeng Nabi maka pamajikan ari salaki ece kitu henteu atuh boga salaki teh protes atuh siga di Bogor balik ngaji protes ka salaki akang naon tengekeun ku sia naon tuh cek ustad ge cenah ari Kanjeng Nabi mah ka pamajikan nyebut nage ya Kumairah kembang ros yang kemerah-merahan teu siga maneh ka urang cek salakinana heuh atuh Kanjeng Nabi man nyebut kembang ros merah ka pamajikanna ge da pamajikanna ge geulis teh siga maneh maneh mah hancur siga gegetuk lain kembang ros merah maneh mah kembang jawer kotok atuh yang dimuliakeun ge kudu ngaragap diri eueuh diangkat ya ibu-ibu teh diangkat makana ibu mah dibedakeun Bu eta baheula Bu ketika Nabi belum lahir awewe teh eueuh hargaan dijual di pasaran di beungkeutan siga kangkung nya zaman dinasti Ming Cina Kang eta raja pamajikanna 1000 raja pamajikanna kuring bingung eta raja iraha make kolorna tapi lahir Kanjeng Nabi ibu-ibu diangkat wasilah lahir baginda Rasulullah mentakan ibu kudu atoh Kanjeng Nabi lahir teh Nabi ibu mah diangkat Bu dibedakeun ibu-ibu mah jeung lalaki di awewe mah aya head di lalaki di istri mah aya men di lalaki aya henteu aya di ibu men aya ari di caroge aya henteu aya mencret ya ibu dangukeun lamun ayeuna ibu head men satetes darah anu kaluar nuju head eta bakal ngahampura kana 10 dosa satu tetes darah anu dikaluar
dikeluarkan ketika head bakal menghapus 10 dosa. Mentakan ibu lamun aya nambung eureun dosana dihampura ka Allah men terus kadinya. Cibrek salakin. Sarungin salakin eta. Ibu teh diangkat ku Allah teh Bu diangkat. Nepi ka cek Kanjeng Nabi lamun ayeuna aya panggilan jihad fisabilillah, mun ayeuna nagara ngainformasikeun, ka para lalaki di Indonesia, maraneh wajib angkat senjata, angkat ayeuna pistol, perang ka ditu ka Palestina, wajib pamarentah nginstruksikeun, maka bapak-bapak nu mararampuh kudu mangkat. Takbir. Tapi jang ibu-ibu mah teu diwajibkeun. Cek Kanjeng Nabi, ibu mah teu kudu angkat pedang, angkat senjata, milu jihad fisabilillah, teu kudu. Cek Kanjeng Nabi, ibu mah cukup ngahormat ngaula anu jadi salaki, maka eta akur jeung jihad fisabilillah. Mentakan pikanya hormat salaki teh. Oh. Nu diasongkeun ku salaki, saremeh anu didahar ku salaki bakal ngampura kana 10 dosa. Entakan tingali Siti Khadijah maka Kanjeng Nabi sumping di mana-mana disambut dengan penuh senyuman. Ibu lamun salaki datang osok seri apa tara? Nah, osok tara. Osok lamun mah duit loba. Kanjeng Nabi mah eta Siti Khadijah Kanjeng Nabi sumping di mana-mana, dibukaan bajuna ibu lamun salaki datang osok dibukaan baju salaki tara. Eta Kanjeng Nabi sumping di mana-mana, di lapan kesangna ibu lamun salaki datang osok lapan kesang salaki. Eta Kanjeng Nabi sumping di mana-mana, ibu bapak sadayana ditaros naon kahoyongna ibu osok nawaran naros kahayang salaki tara. Eta tarana urang di manya. Amun salaki datang papa genepi kalawan, jemput ku hate nu senang, dibarengan ku senyuman osok ketara. Buru bukaan bajuna, bari susutan kesangna, hihi dan salirana, taros naon kahoyongna osok ketara. Akang bade ngaleueut heula, akang bade kajamban heula, akang bade dahar heula, akang bade ka kamar heula osok atara. Loba tarana. Kirang bara atuh siga Siti Khadijah. Siti Khadijah mah ibu lamun yang harapan penting teh sok nawaran ka Kanjeng Nabi, ibu lamun yang harapan penting sok nawaran ka salaki tara. Cek Siti Khadijah teh ya Rasulullah, aya naon geulis bager, kinten-kinten ya Rasulullah wangi ayeuna abdi bade dipariyogikeun atan api moal. Emang nakunaon gitu, upami abdi bade dipariyogikeun, abdi bade dangdos, bade ngangge sesengitan, upami teu dipariyogikeun, abdi bade mayun ibadah gaul dugi ka subuh. Turutan ke ibu-ibu orang dia yang harapan penting teh tawaran salaki teh kan aya naon lain penting ayeuna urang dipake apa moal emangna kunaon kitu nya lamun rek dipake meureun urang rek dangdan rek make bedak rek make lipstik pokona mah servis memuaskan lamun teu dipake nya aing rek sare nepi ka subuh kurang masalah. Allahu Akbar Bu, muliakanlah Bu suami. Ulah keur panganten anyar doang. Hei, ari keur panganten anyar masalah kita ibarat raja. Ibarat raja arek ka dapur oge dicaram. Arek ka mana arek ka dapur. Ulah bau acep. Bau hasep genepi beka bau acep. Apan panganten anyar mah kitu ece sok cara radel ngomongna teh. Nyakara saku kuring keur mimiti panganten jeung permaisuri. Oh eta hujan badak arek keluar aya payung dua, ada payung teh bung hiji ewang hayang hiji kuduaan. Nepi ka murayat-murayat pamajikan teh kana leungeun, ukuran telan tapi jalan leutik kadeblug labuk ambis. Tuh nepi ka kancingna lalesotan pamajikan teh kan anjing encot.
Allah dengekeun ari keur panganten anyar masalah kieu hayang dahar sangu saboboko disayogikeun hayang sayur asem samangkok disadiakeun hayang lalap peuteuy jeung jengkolna disayogikeun hayang japuh dipangmeuleumkeun hayang pada dipangmaiskeun hayang sambal dipangulekkeun teu kakantun kobokan jeung serbet nage disadiakeun keur panganten tapi tingalikeun sok 10 bulan 1 tahun kemudian mimiti leungit kobokan salaki nama mana kobokanna lasya kobokan kos panganten anyar bae peperkeun kana cokor ngadol babuluan Allahu Akbar ulah kitu euceuk mudah-mudahan ibu-ibu di dieu masing jadi Siti Khadijah amin ya Allah ya Rabbal ari bapak hoyong gaduh isi siga Siti Khadijah hoyong mana bapak-bapana teh hayang pamajikan siga Siti Khadijah hayang alhamdulillah aya syaratna Kang lamun bapak hayang boga pamajikan siga Siti Khadijah maka syaratna bapana ge kudu siga Kanjeng Nabi ulah hayang boga pamajikan siga Siti Khadijah ari salakina siga Abu Jahal nepi ka ira ge moal bebenangan betul aja betul mentakan bapak ulah sok nanya ke pamajikan mama kenapa sih mama teh tidak sayang sama bapak kudu nanya gitu ke era-era introspeksi dulu dong diri kita sejauh mana kita sayang sama istri kita betul alam dibela nama bapak teh kudu nanya ke pamajikan mama kenapa sih mama teh tidak hormat sama papa tong layak gitu ke era-era introspeksi dulu dong diri kita sejauh mana kita hormat sama istri kita betul bapak yang disebut papa ku pamajikan teu kudu ngancam Kang teu kudu masih di batur mah kasalaki batur mah nyebut nate papa teh siga maneh akang deui nyerakeun teh siga urang lebur pokona teu mimiti isukan masih aing kudu nyebut papa sia lamun teu nyebut papa dicekek sia aing teu kudu ngancam di hilir mah kumaha ti girang lamun ti girang naga teu ka hilirna ge lamun ti girang na kiruh ka hilirna ge contohan atuh ti girangna mama sini mama ada apa papa nyetel mami sini mami iya papi nyetel umi iya abi nyai ka dieu aya naon akang bunda ada apa ayah nyetel sok contohan ti girangna mama ada apa papa mau kemana papa ngoret tapi Pak Haji enda bahasa mah teu meuli ieu cok sok coba mimitian tigirangna coba lamun tigirangna odah kadigana odah cek si odah teh aya naon teh pepen tuh Allahu Akbar ibu bapak sadayana diangkat ibu teh ku Kanjeng Nabi betul nepi kabu lamun ayeuna urang hayang ningali Ka'bah ongkosna murah apa mahal hayang ningali Ka'bah teh mahal ongkosna 25 juta lamun ayeuna umroh 37 juta lamun ayeuna hajian ONH plus 120 juta mahal tapi ibu mah diangkat ku Kanjeng Nabi cek Kanjeng Nabi hei anjeun awewe anjeun hayang ningali Ka'bah teu kudu jauh-jauh ka Baitullah teu kudu jauh-jauh ka Makkah ibu bisa ningali Ka'bah di imah masing-masing kumaha carana sakali ibu neuteuk pamenteuk nu jadi salaki dengan penuh cinta dan kasih sayang maka ganjarana akur jeung ningali Ka'bah komo lamun salakina hideung mah leuwih ngeblek poe siga Ka'bah mun kakan euceuk teh kudu atoh lamun boga pemat salaki hideung teh ganti ngaranna si Ka'bah ibu bahkan ibu bapak sadayana lamun ayeuna urang hayang nyium Hajar Aswad gampang apa hese hayang nyium Hajar Aswad teh babulik jeung jelema nu jarangkung banyak punya uang 2 miliar belum tentu bangkat kau ditu ka Mekah bisa nyium Hajar Aswad belum tentu hese ngan ibu mah diangkat ku Kanjeng Nabi hayang nyium Hajar Aswad tuh kudu naik pesawat mangkat ka Mekah sakali ibu nyium tarang nu jadi salaki ganjarana akur jeung nyium Hajar Aswad sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa murudul mentakan ibu lamun hayang leungit 70 dosa cium tarang nu jadi salaki sok praktekkeun balik ngaji di dieu tapi ka imah ti lawang panto mulang geus awahan Kang aya naon ka dieu Kang
dosa kudu lamun aja hayang sehat dosana maka cium tarang salaki itu jam 12 penting nepi ka subuh hitung-hitungnya cerokan kutut insya Allah beak dosana ucut bapak-bapak protes ayeuna cek bapak-bapak ari urang menang ganjaran moal tadi ibu-ibu we nu menang ganjaran teh bapak ge akur bakal menang ganjaran iraha bapak menang ganjaran lamun bapak nyium tarang nu janten pamajikan maka ganjarana akur jeung sedekah 7.000 kuda ngahaja-haja ayeuna urang hayang kurban Idul Fitri Idul Adha mah hese ka Idul Adha hese tapi bapak diangkat ku Kanjeng Nabi sok cium tarang nu jadi pamajikan ganjarana akur jeung sedekah 7.000 kuda takkan praktekeun ku bapak balik di sawah janaong ka dieu sia balik di kebon jebleh ka dieu 7.000 kuda Ina budak ora nu protes cek budak ora ari urang menang ganjaran moal pan pamajikan teu boga salaki teu boga akur budak ora ge menang ganjaran iraha ganjarana mana pamudana aya yeuh tengikeun budak ora mun hayang menang ganjaran syarat apel malam Jumat di mana apel malam Jumat papanggih jeung kabogoh cium tarang nu jadi kabogoh siap sok pemuda ieu sakali nyium tarang nu jadi kabogoh maka eta pahala ganjarana akur jeung nyium 70.000 boal monyet ayo nyarek akur siap hiji ibu bapak sadayana geus eueuh deui lah lamun urang hayang jadi jalma anu mulya tuturkeun akhlak anu mul akhlak saha Kanjeng naon akhlak Kanjeng Nabi hiji ari nyaritakeun akhlak Kanjeng Nabi mada ibu bapak seueur moal ka etang ku urangnya nah tu malik ka dieu aing era disetan naon atuh mundur asa kasebrot aya robot di dieu ngaji Gusti ibu bapak sadayana hiji akhlak baginda Rasulullah yang harus kita ikuti akhlak diri pribadi baginda Rasulullah mana Rasulullah selalu mengajarkan agar kita semua senantiasa ingat kepada Allah kurang hidup di alam dunia mualana tungtung nama bakal balik ke alam akhir urang teh urang ditu mentakan Kanjeng Nabi imali dunya ka annaka ta'isu abadan wa amali akhiratika ka annaka tamutogodan amal anjeun di dunya saolah adalah anjeun teh isukan bakal hidup salilana jeung anjeun kudu amal jang akhirat saolah-olah anjeun bakal maot poe isuk mentakan Kanjeng Nabi ngajarkeun ka urang hei ibu bapak tuturkeun akhlak kaula urang teh sing loba bawaeun jang ka akhirat tong loba teuing neangan tinggalkeun tong loba teuing neangan tinggalkeun cek Kanjeng Nabi urang teh sing loba neangan bawaeun da ditinggalkeun mah urang teh geus loba bu terus terang geus seueur sok ibu bapak sim kuring lamun balik ngaji ti ditu di dieu jam 12 peuting jam 2 sok ngahuleng kuring tapi ka imah bukakeun panto diukna porsi ngarahu capek surudut minum untung we cai eta bu kuring sok ngahulang tapi ka imah asup ka jero kamar ningali lomari ya Allah ya Rabbana Gusti ya lomari dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggalkeun ya lomari teh ya Allah dibuka lomari nempo baju marahal ngagarantung ya Allah ya Rabbana ieu baju samahal-mahal dibeli ku abdi belaan hujanan papanasan ka pasar ka Mario ka Victory ka Ria Busana ka Jogja ka Ramayana ka Robinson ke Matahari sajauh-jauh beli padahal mah ieu teh tinggalkeun ya Allah nempo ranjang tempat tidur ya Allah ya Rabbana ieu ranjang tempat tidur tina piknik olimpik dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggalkeun ya Allah nempo kasur empuk tina spring bed ya Allah ya Rabbana ieu spring bed dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggalkeun ya Allah nempo nukur ngarengkol dina luhur kasur ya Allah ya Rabbana ieu si pelem tinggalkeun ya Allah
kulkas kompor gas ya Allah ya kabeh dibeli ku abdi mahal-mahal padahal mah tinggalkeun nempo sofa ya Allah ya sofa dibeli ku abdi mahal-mahal padahal mah tinggalkeun nempo motor nempo mobil ya Allah ya kabeh dibeli ku abdi mahal-mahal padahal mah tinggalkeun ieu si jejen teh bu ka hareup imah kuring teh kaluar imah nongkrong kuring teh di hareup imah da kabeneran imah kuring mah aya terasan kuring teh diuk dina teras nanya ieu si jejen teh nanya kasaha nanyana ka si jejen we dauh deui tanyaeun geus peuting cek kuring teh jen euy lain sok pikirkeun ku maneh jen naon nu aya di imah maneh ti mimiti ayeuna lomari baju dispenser rice cooker kulkas sofa mobil motor kabeh eta teh tinggalkeuneun lamun isukan maneh dititah pindah ku Allah kan itu kalam kubur geus boga bawa naon maneh jam kan itu geter bu eta hate kuring sok lamun urang isukan dititah pindah ku Allah di dieu ya di Cirende kan itu kalam kubur geus boga bawa naon sedangkan zaman neangan tinggalkeun teh nepi ka poporosok ambisius nepi ka silih dendam silih hasud nepi ka dulur jeung dulur tatangga jeung tatangga nepi ka teu akur gara-gara salah matok wates nepi ka anjing goblok tolol keluar najis anjing goblok ieu tanah aing kehet nepi ka ceding-ceding kita wiwitna sok dulur jeung dulur adi jeung lanceuk nepi ka 4 tahun teu patanya gara-gara warisan salah ukur sok ya jelema tatangga jeung tatangga anu biasana sok ka masjid eureun ngadadak jadi tara ka masjid da imamna cenah ka PKB eta mah geuleuh itu nah aing mah partai dibawa ka masjid milih imam mah teu make partai teu make bendera nu penting imam mah paseh maca Quran lalaki balik kaupatna daek pesing ajengan geus ari teu daek mah ulah dipaksa ya mah gara-gara beda pilihan biasana sok ngaji jadi tarang ngaji bentakan bu sebentar lagi kita akan pilkada pemilihan kepada daerah langsung dimimiti bupati nepi ka gubernur silakan kita beda baju beda warna beda pendapat beda aspirasi tapi dengan satu catatan wah Islamiyah harus di atas segala-galanya betul gara-gara beda baju beda warna Islam jeung Islam nepi ka gontok-gontokan kafir teh keprok ningali umat Islam para sawe teh keprok bu atoheun nepi ka kiai jeung kiai silih begegan di kuring mah da milih na ka ditu kiai nu ka dieu nu bingung jamaah cek jamaah aing kudu ngaji ka mana nya arek ngaji ka ustad nu itu panu itu tuh melototan ulangkeun ngaji ka ustad nu itu ngabegegan tungtungna jamaah teu ngararaji ustad ngalamun curug we tah eta teh korban pilkada nu kitu teh mentakanlah ibu bapak urang mah tetep lain bersatu atuh ngahi di ari bersatu mah berhiji tungtungna mah siga taraweh kitu pan lain ayo ibu bapak sadayana kabeh ge tinggal ke jelema nepi kadar model kitu padahal mah eta teh melahan tinggalkeun dulur sok urang yakin bakal ninggalkeun di alam dunia yakin urang bakal pindah ke alam kubur yakin sadayana barakal maut ibu bapak sadayana barade maut bade mangga bade mangga bade dipayon bade dipengkereja uyuhan daek kitu maut dipengkereja batur geus paraeh kabeh tinggal euceul sorangan ya ibu bapak urang yakin bakal pindah ke alam kubur yakin lamun yakin bakal pindah ke alam kubur hayo atuh gerak pindah-pindahkeun barang nu ayeuna ti dieu ti ayeuna ka ditu dina harti euceut teh boga sawah tanah rada lega wakafkeun sawareh jang majlis taklim jang pangajian jang masjid ngarah nungguan ti heula di ditu boga kongkorong rada lega rada loba wakafkeun sawareh sodakohkeun sawareh ka fakir miskin yatim piatu ngarah nungguan ti heula di ditu sok naon rek dibawan engke mabuk apa Pak Soeharto apa saha presiden RI muka dua berapa tahun beliau jadi presiden 32 tahun beliau tinggal di Astana tapi sekarang lihat beliau ini lain di Astana tuh Oca di Istana punya cicing di kuburan jadi gempur tinggal ibu-ibu loba kieu
Tapi sekarang beliau dulu tinggal di istana, sekarang tinggal di asta. Imah nanu lega dibawa apa henteu? Duit nanu loba dibekal apa henteu? Kebun sawit nanu ngalayah dibawa apa henteu? Henteu. Untung beliau pernah berbuat baik di alam dunia sehingga amalna geus nungguan ti heula di ditu. Makana buka sok urang ketong loba tengengan tinggalkeun. Sok teu kudu lege ku tinggalkeun. Teu kudu lege ku tinggalkeun. Jen. Saya mah orang kaya. Oh, malaikat ge mikir dua kali ari jalma nu beunghar mah. Tempo atuh tuh kongkorong ece tuh. Kongkorongna oge 50 gram anu 24 gram. Tah matana oge tina berlian, tuh cincin ieu anting-anting tah tina permata. Gelang ge tuh nepi ka siku, lempang ge dengdek teu bisa lempeng. Pokona lamun ieu perhiasan ece dijual ngaran cireuneu mah kabeuli ku ece kabeh kabeuli. Teu kudu legen, teu kudu. Anyar keneh Bu kuring ka ondangan ka Bandung ka Horizon papanggih jeung hiji awewe jadi tontonan sararea. Ari teh jadi tontonan kumaha tukang gulis luar biasa. Tulis ngahidibis kos titis titis tulis itu Inggris ngahidibis siga artis berseka muka nasiga titis andora ngabola matana kuas el matana ngagonde walam baina siga nya pirapina anu nyetrik bibira siga cinta mikat managara. Tulis pokona mah jadi tontonan sararea. Make emasna oge siga toko emas pindah nepi ka ngadeg-deg. Dangdanana luar biasa beunghar atuh pengusaha muda. Make bajuna ge nu hargana 5 juta anu budi cak budi nong. Nu ece teu boga teh. Allahu Akbar beunghar luar biasa ngan hanjakal balik ti ondangan kuring menang kabar manehna maot ngadadak. Teuing ngadahar naon sia tadi ondangan siga nama ngadahar panci meureun keselek. Atuh panu ngadahar kejo mah salamet aja. Eta kuring disusul ku anak-anakna nu laleutik keneh. Barang ka imahna anu sakitu agrengna jeung gedogna bener ibu keur ngajelepeng we tengah imah make baju tadi urut di ondangan budak ngacareurik cek kuring geus mah maneh tong dicengcerikan geus nepi ka ayeuna ulina di alam dunya tong dicengcerikan angguran mah bukan bajuna gerapandian tapi kan Pak Ustad baju mah selalu sempit Pak Ustad sereg Pak Ustad heserek mukana Pak Ustad gunting mahnya digunting Pak Ustad pan harga bajuna ge 5 juta Pak Ustad. Kau ngomongkan harga siap keur kieu mah. Gunting, digunting, dipreteli, disiksa, dijojoet nepi ka tidak ada sehelai lembar benang pun anu nempel dina awakna ngajelepeng bodas tengah imah. Ngan hanjakal kuring mata nempo. Atupan ustazah nu nguruskeun ge lain kuring. Kuring mangan saukur ngabayangkeun wungkul. Rek kabayang kumaha nya geulis nya ngora keneh ngan hanjakal maot mentakan ece jeung teuing ece boga salaki goreng patut ka jeung nu penting mah hirup jang naon ganteng kasep gari paeh mah ece. Allahu Akbar eta bajuna leuwih ti teu lolomari ce leuwih ti lolomari harga pangmurahna teh anu harga 500.000 bajuna teh timimiti baju ala Idalemen, ala Spanyol, ala Sahrini, ala El Jata, ala Singapura aya pan eueuh mah make baju ala kadarna lain. Nepi ka aya baju nu beratna teh 5 kilo. Beratku pernah pernik, beratku paeh. Pan eueuh ge boga lain baju nu berat boga. Beratku hutang eueuh mah. Cing kira-kira eta baju nanu mararahal dibawa ka jero kubur henteu aja cek ustazah nu nguruskeun wayahna nya maneh geus eungap make baju nu dikaput make baju tina sutra nu hargana mahal ayeuna mah ye wayahna baju ti ece eueuh kaputan eueuh jahitan lawon bodas nu sok tingaranan bo tinggal dibungkuskeun morosot wae waduh morosot wae kudu make beubeur ieu mah ngan wayahna beubeur sabuk maneh nang kamali meuling di nang bali di Spanyol 3 juta tong dipake ieu we ieu sabuk teu ece beubeur teu ece lawon bodas diguntingan dipanjangkeun tuluy dibeungkeutkeun kana awak nu sok disebut tali pocong pas ningali ka luhur aduh tong melotot wae tu era eureun ditempo wae ku maneh ieu kudu make kacamata ngan kacamata anu kamari 5 juta rode tong dipake ieu we kacamata ti ece tina bo sila naon ka apas
ninggang dipululukan ku minyak sengit alah eta Bulgari kembali 5 juta tong dipakainya ieu we minyak sengit teu si nyong-nyong putri duyung kamper nu hargana gope cing aya teu ibu bapak jalma beunghar maot dibungkus ku blujin aya henteu aya jalma beunghar paeh kuburanna sagede lapangan futsal cek anakna Pak Ustad ieu kalung nu mama kumaha Pak Ustad bongkar buka ieu cincin nu mama kumaha buka ieu kalung nu mama kumaha bongkar mahnya dibuka Pak Ustad pan ieu teh nu mama cincin kalung kongkorong teh nu mama cek saha nu mama ieu mah lain nu mama ieu mah cocokan mama mobil nu bodas lain nu mama itu mah cocokan mama wayahna mamah maneh ayeuna geus eureun ulin di alam dunya cocokan mah ulah dibawa makana ibu Pak urang teh hirup tong loba teuing neangan tinggalkeun sing loba neangan bawa sok praktikeun ku kuring mah buka keur dipraktikeun bu ayeuna teh alhamdulillah dipraktekeun ku kuring ti mimiti mulut nepi ka ayeuna kuring ngaji ka ditu ka dieu balik ngaji kuring mah tara loba neangan tinggalkeunan sok loba neangan bawaeun naoneh nu aya dibawa sabab lamun ngaji teu barang bawa teh ke tepi ka imah teh sok parasea jeung pamajikan cek pamajikan teh akang geus di mana geus ngaji bohong geus ulin geus ngaji meuli teu percaya manya ngaji teu moal berkat panitiana pohon bohong mana mah geus ulin dader parasea bu pentakan kana mah jadi perhatian ka sim kuring eta teh ngaji ka mana-mana teh kitu aya nama kuring bawa daripada parasea jeung pamajikan mending kene gelut jeung panitia aya nama alah punten heureuy ieu tama panitia ya urang teh hirup tong loba teh neangan tinggalkeun sing loba neangan bawa ka mana urang neangan bawaeun jang akhirat ka mana mah jalan ka Jogja kaditu mah akang ka Palihwetan eta ka mana mah akang jalan ka surga kaditu mah eta ieu ka pangajian eta ka pangaosan sok ibu bapak sadayana lamun ayeuna urang hayang deukeut ka surgana Allah sing daek ka pangaji ka majlis ta aya pangajianna di dieu aya pangaosana aya mingguana aya tiap poe naon di dieu mingguana pantesan atuh sesat mingguan maneh mah Sabtu mingguan mah minggu di mana-mana ge apan mingguan apan salaki euceuk ge Jumaah antara poe Salasa poe Jumaah keun eta mah babasaannya pengajian saminggu sakali nu dipakena teh poe Jumat poe Sabtu dan nu hese mah lain ngaji lain neangan ilmu mah gampang nu hese mah ngamalkeun ilmu lainana pan ieu keur ngomongkeun ilmu euceuk tong absen salaki batur ya punten ibu sadayana lamun ayeuna urang hayang menang ilmu bawaeun ka akhirat ngajina bawaeun ka akhirat maka sing inget bu Pak hijau ayeuna mah aneh bu jelema teh punten Pak punten kadewan Pak Kiai pajengan ayeuna mah rata-rata pangajian teh lamun ayeuna teu rame teh sok teu laku mubalik teh kudu rame we ayeuna mah lamun teu rame teh teu laku ayeuna rutinan we mingonan sok diincer heula sok diincer lah bagian saya nanu ngajina bagian abah di lebak lah tunduh mending hees di imah eta kiai dianggap pelti itu bahkan rata-rata ibu bapak nu ngeunang ngaji ka sim kuring mah cenah kitu eta Kang Jejen naon wayahna cenah ngajina sing rame nya cenah emang na endokir monyet padahal punten ibu bapak lamun ayeuna dibukar pikir kurang di umat emut ku sadayana cing kira-kira urang teh loba keneh butuh ka kiai nu rame apa teu rame
loba kene butuh maka kiai nu teu rame sah kiai teu rame kiai setempat kiai nu deukeut kiai nu sok rutinan sok nu rame mah biasana rata-rata mu balik jauh kuring tadi Bogor sajauh-jauh ka dieu nu rame mah nu jauh da kuring di lembur sorangan mah rutinan mingguan tara kieu biasa we ngahanca kitab datang maka dia ayeuna kuring jadi kiai salewat lain kiai setempat kuring mah kiai salewat teu deung deui gerek balik ek diomongkeun ek teu paduli teuing ek balik ieu sok urang mah lama butuh maka kiai anu setem sok mana ibu bapak sadayana aya nu kumaotan kira-kira nu nguruskeun fardu kifayah ti mimiti ngamandian nyolatan nepi ka nguburkeun kiai nu jauh apa nu deukeut nu deukeut moal asuk-asukan ka Bogor munang kita nguruskeun nu paeh moal anger kiai nu deukeut ninggang ece boga budak apan geus waktuna arek nikahan pandatang ka kiai hayang pangnyerenkeun pangmasrahkeun sok ninggang rek kawin budak urang kira-kira datangna ka kiai apakah hansip ka kiai ka hansip nya ka hansip oge diteang jam nungguan gentong tengah jalan apan datang ka kiai assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam aya naon alhamdulillah Pak Kiai murang kali abdi teh parantos kenging jodoh jodoh sakit jalma aya eta make dah heuh atuh jalma mah jurig atuh meureun teh nya maksudna mah jalma beunghar ka ditu ka dieu teh turun naik mobil bae Pak Kiai naik angkot meureun nya teras kumaha maksana koyong mungkin dina waktos nikahan teh dipangmasrahkeun bikin ku Pak Kiai kiai nu jauh apa nu deukeut nu deukeut sok karake 2 bulan nikah pan datang deui ka kiai assalamualaikum Pak Kiai waalaikumsalam aya naon deui datang ka dieu alhamdulillah Pak Kiai murang kali abdi anu karanti di tos ditikakeun kamari teh ayeuna teh parantos 4 sasi hoyong aya keneriungan ngaos yasinan ngaos surat maryam ngaos Yusuf pokona mah diayakeun keneriungan 4 sasihan apan eta mah identik tradisi urang sok model ibu di dieu sok ngariung 4 bulan sok uyuhan kesel ngariung 4 bulan ngariung ke naon CS 4 bulan ku lila-lila teh hah 2 bulan ge cangkeul komode 2 bulan 2 jam ge cangkeul komode 4 bulan kade eueuh ulah lila-lila teh nya eta ngariung 4 bulan mesin setruk eta ibu datang deui ka kiai hayang pangmimpinkeun Yasin surat Maryam surat Yusuf tina nalika umur 4 bulan cek kiai teh heula nya siap mimpin Yasin ayeuna mimpin surat Yusuf Maryam mah nganu jadi pertanyaan abdi da larasaan kawin teh karak 2 bulan nah ayeuna geus 4 bulan deui kumaha urusana pan nganggo DP ti payung kiai menurut eta kawin aya DP-an sagala Allahu akbar mangga kamarana eueuh mana hujan alhamdulillah hujan cai sok girimis apa hujan girimis maletik ieu atuh sok ibu sok radem aya heula can gede ieu hujan age atuh meureunna mun ditinggalkeun ku sararea aing tinggal sorangan di dieu meureun ieu urusan ngaji ya ibu bapak sadayana jadi urang selalu butuh terus-terusan ka kiai setem butuh bu ninggang ayeuna ninggang eta budak anu di eta ngandung teh ngalahirkeun tepi ka 8 bulan pas rek ngalahirkeun hese rek ngajuru hese rek ngalahirkeun paneang deui saha bidan eta mah maknya rek ngajuru neang ustad aing mah wah ti ditu na kiai nguruskeun ngajuru maknya uring rek ngaji ka dieu di mana kene Mang Jejen itu nguruskeun ngajuru teu hayang teuing bidan atawa ku paraji sok aya di dieu paraji aya lalaki apa awewe lalaki paraji mah eueuh awewe mah buraji Allahu akbar jadi ka kiai setempat mah terus-terusan bu ninggang geus lahir budakna kalam dunya umur 7 poe pan sok mencit domba eka ngaranna lalaki 2 awewe hiji mencit domba ninggang geus mencit domba teh ibu bapa sadayana eta neangna ka ustad nu jauh apa nu deukeut hayang korban mencit sapi enak hujan deui jadi hujan jadi ngayung-ngayungna ka mana nya ieu ngayungna ka mana ieu sok beberes heula
jam sabaraha ya nat jam 12 kurang saparapat ngajina cana naon gitu deh enggak oh iya mek balik merenya so biasanya bobotoh mak kuat kecil nonton Persibnya hujanan dia kuatnya ada ketan dia itu oh ya diteraskan nggak jina teraskan namun diteraskan kayak turun gitu hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah jadi lamun urang hayang pengajian teh bawaeun ka akhirat sok kiai tong diwilahui jadi lamun diibaratkeun mah kiai setempat mah makanan pokok lamun dina dahareun mah kuring mah ibaratna sampe apa sampe apa aya numpuk aya nu amis aya tapi kita jangan terpedaya oleh sampe sebab sampe mah statusnya makanan tambahan da makanan pokok urang mah naon sangu kuring mah ibaratna teh nya eta Indomie ngarah teu bosan ngadar sangu sakali-kali Indomie ta makanan pokok urang mah naon sangu beda deui lamun di Madura mah makanan pokokna naon ceu jagong model Japati naon manuk Japati mahnya Japati jadi jagong di dia mah aneh tah eta makanan pokok urang Madura lamun urang Maluku makanan pokokna naon sagu beda deui jeung urang lamun urang mah naon jelema urang mahnya urang sangu meureun eceuk teremeh hiji dua lamun pengajian hayang jadi bawaeun ka akhirat maka siapkeun hate sabab jelema loba ngaji teh jeung hate mana buktina teu kaok kasinggung eureun ngajina sok kunaon maneh make eureun ngaji lah kiaina sok sindir sampir ari kieu kudu ngobrolkeun naon pan ibu bapak lamun pengajian mah ibaratna urang teh nyadiakeun beungeut di teungeulan mangga bae kitu model di kuring ngaji tiap malam kemis kuring gogorokan dina speaker cek kuring dengekeun kurang cigombong urang hirup di alam dunia wajib ngalaksanakeun salat sing sajalma nu hirup di alam dunia tara ngalaksanakeun salat maka tempok di jero kubur bakal disadiakeun orai sujarul akro nu gedena sagede-gede gulungan kasur tilak-lak sia tah orai sujarul akro nu gedena sagede-gede gulungan kasur minggu hareup pengajian teh jempling kamarana ieu jamaah teu ngaji sarieun ustad sieun kunaon ustad orangna geuleudeut moal neangan ustad orangna gede ek neangan ustad orangna leutik we mun aya ustad nyaritakeun belut naon hubunganna ngaji jeung belut aja Allahu Akbar hiji dua akhlak kanjeng Nabi anu kedah dipika contoh ku urang sadayana akhlak jeung Gusti Allah Subhanahu kumaha akhlak kanjeng Nabi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala maka senantiasa kanjeng Nabi hidupna memposisikan diri sebagai hamba Allah kulantaran memposisikan diri sebagai hamba Allah maka hidupnya senantiasa mengikuti apa maunya Allah naon sababna urang hidup sok kecewa naon sababna urang hidup sok arah sabab urang teh hirup teh sok Allah teh kudu nuturkeun ka hayang urang ninggang teh cumpon ka hayang ambek-ambekan padahal orang hirup lain nuturkeun ka hayang urang ka hayang Allah sok ayeuna model mulu dan ayeuna ieu hayang halodo hayang hujan kunaon make hujan hayangna halodo tapi hujan sabab kita hidup bukan mengikuti apa maunya kita hidup mengikuti apa maunya Allah hayang miskin hayang beunghar hayang miskin hayang beunghar urang masararea hayang ti kanjeng Nabi nu hirupna hayang miskin nepi ka kanjeng Nabi mangadoa Nabi Allahumma ahdini miskinan ya Allah hirupkeun abdi dina kayan miskin wa amitni miskinan mautkeun abdi dina kayan miskin wa surni yaumul qiyamati fi zumratil masakin kumpulkeun abdi di poe kiamat jeung golongan jalma-jalma nu marariskin kabeh lamun ieu doa dibaca di dieu di araminan wah menta miskin doang urang mah sararea hayang beung tapi nu miskin aya apa henteu loba apa henteu bertanya kanu miskin mang naon ari mang hirup hayang miskin hayang beung jawabna naon pasti hayang beung
tanyakeun deui kunaon atuh kalah miskin. Hayangna beunghar kunaon miskin. Karena kita hidup bukan mengikuti apa maunya kita hidup mengikuti apa maunya Allah. Hayang pondok umur panjang umur. Kurang mah sarare hayang panjang maot teh masih kene hoream leres aja. Boro-boro zaman nu beunghar nu balangsak we nu malarat ngadoana ka Allah hayang panjang umur. Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkeun umur abdi ya Allah. Padahal cek kuring nu balangsak ngadoa ka Allah ulah minta panjang umur. Atuh kumaha lamun diijabah ku Allah doana leuwih lila meureun balangsakna. Ngadoa mah hayang berkah salah. Najan hayang panjang umur cek Allah kudu pondok umur kuring gaduh dulur gaduh babaturan di Karawang 35 tahun karek beres di wisuda. Rencana loba kene beres wisuda mun dipanggil ku Allah mah. Sabalikna aya di Cirata aki-aki kuring ngaji di Cirata tuh. Oh muntas laut ngajina oge ka ditu teh. Eta mah aya aki-aki 85 tahun keukeuh hayang maot di Mekah. Pokoknya aki mah hayang maot di Mekah. Belaan maksakeun daftar umroh. Nepi ka ayeuna RT nepi ka camat bilungankeun da kasepuhan adu pangkolot ke camat hayu urang lanteurkeun kitu-kitu urang lanteurkeun ka kuburan sabab rek maot di ditu di Mekah naik kana mobil digotong turunna mobil digotong naik pesawat digotong turunna pesawat digotong toak digotong ceuk nu ngagotong iah ira harek paeh nah teu paeh bae saki digotong ceuk nu ngagotong kira kudu beli paehan wae kitu nya balik deui ka dieu salamet aja. Sabab urang mah hidup lain nuturkeun ka hayang urang ka hayang tapi naha atuh ongkong urang teh hidup nuturkeun ka hayang Allah. Nah masih keneh loba jalma anu nurut kasalian ti Allah daripada ka Allah. Cok buktina mana dipanggil ku bos kudu buru-buru asup ka kantor belaan subuh buru-buru mangkat sieun kaberangan sebab sieun dipecat tapi nah dipanggil ku Allah salat subuh salat lohor big boss Allah bos dari semua bos teudeikeun indit teudeikeun incak urang teh leuwih nurut kasalian ti Allah bu sok urang dipanggil ku kaboga dipanggil ku kabutuh urang mah nepi ka bebeakan jelema mangkat saka sawah sakitu jauh nanti tirilikan hujanan papanasan nepi mangkat usaha dagang ke pasar naik ojek papanasan nepi usaha ke Jakarta puluhan kilo ribuan kilo nepi usaha ke Semarang ribuan kilo nepi tapi naha ke masjid ke pengajian sakitu deuketna teu daekeun nepi naon sababna jauh alasan atuh naon hesena atuh Pak Camat Pak Kiai Pak Ustad namun di dia masjid jauh sadiakeun ojek jurusan masjid punten ku Pak urang teh loba keneh nuturkeun ka lian ti Allah sok ayeuna ibu kuring rek nanya nurut keneh ka Allah apa ka dokter nurut ka Allah apa ka dokter lamun urang diniak dosa ku dokter eca euceut diniak dosa ku dokter cek dokter teh waduh kenapa ibu ini memiliki penyakit getih luhur pan urang mah urang Sunda mah geus getih luhur darah tinggi mah urang Jakarta da hese ngobrol bahasa Indonesia teh urang mah Sunda we nya geus urang nu mulai urang Sunda lah hese ngobrol bahasa Indonesia teh atuh kuring boga budak umur 2 tahun karak bisa apai-apaian cek karak bisa apai-apaian mun cek urang Sunda mah ngaranna teh naon lelengkah suku lain halu pandempangna ku suku aja lain ku halu urang dieu mah lelengkah teh ku halu atuh lamun lelengkah halu kumaha aya jamaah di Jakarta nelpon ka kuring Pak Ustad anak Pak Ustad sekarang sudah bisa apa ya kuring bingung ngajawabna naon cek teh bahasa Indonesia na lelengkah halu dijawab we ku kuring teh opa baru bisa melangkah-langkah ulekan cek teh Allahu akbar heupan ulekan teh halu eta ibu didiagnosa ku dokter cek dokter waduh ieu ibu ngagaduhan panyawat getih luhur darah tinggi wayana tong ngadahar daging dom sabab getihna beusingna diturutkeun henteu oh belaan loba daging urut-urutan teu daekeun ngadahar da getihna beusing naik cing kuring nanya ieu kira-kira ku di pantangan teu ngadahar daging domba saumur-umur bakal hirup salilana di alam dunya moal waktuna maot mama sok di dia aya nu ngagaduhan panyawat darah tinggi aya ubaran naon ubarna aja darah tinggi naon hah kunaon ye gampang ubar darah tinggi mah gampang ye dengekeun ye
tubar darah tinggi mah gampang ku minyak keletik apa minyak keletik minyak kalapa cerita singerman minyak kalapa sok sadinten 3 kali enjing sakali siang sakali sore sakali sok leuit we minyak kalapa singerman naon margina margi minyak kalapa malesang jadi getih rek teh turun deui hanya si dengekeun cenah apa urang mah hirup nuturkeun ka hayang aw bahkan sim kuring didiagnosa ku dokter cek dokter kieu ka kuring Pak Ustad aya naon dok lain ieu Ustad sok ngarokoknya oh saya mah Pak hese keur ngarokok wae cek dokter eureun Ustad eureun kunaon make nitah eureun ngarokok sagala rupa bahaya Ustad ngarokok teh bisa menyebabkan kematian bisa ngabunuh kana awak Pak Ustad cek kuring punten ari Pak dokter sok ngarokok tara abdi mah cing kira-kira Pak dokter nu tara ngarokok bakal hidup salilana di alam dunia moal nya moal Pak Ustad waktu na maot mah maot heuh nu udud pae nu teu udud ge pae mending udud we nah ari Ustad menipu bengal ongkoh Ustad tapi bengal sugan atuh baca aturan pamarentah kan pamarentah teh ngalarang kana ngarokok atuh nah make ngalarang tapi dijual terus-terusan teu ditutup ongkoh ngalarang tapi teu ditutup bengal geus we baca ta tulisan tadina cangkang rokok pan jelas beureunan di dinya jelas tah tulisan ge tah merokok menyebabkan naon merokok membunuhmu tulisan kunaon Ustaz aya tulisan merokok membunuhmu tapi dedekeun eureun punten Pak dokter salah ge tulisan merokok membunuhmu kuring moal eureun ngarokok sabab tulisan ge membunuhmu lamun tulisan merokok membunuhku kuring karep eureun tulisan ge merokok membunuhmu dina harti kuring nu udud dokter nu pae rupa-rupa buka aya deui rokok teh tah di dieu tuh merokok dekat anak berbahaya bagi mereka sok tingalikeun ongkoh berbahaya tapi ditempok budakna teh anteng teu ceuli teu batu kalakaan teh nempokeun hasut keluar dina sumut bapakna jadi itu isyarat bahwa rokok teh dipake bisa dipake ngasuh budak gitu punten lah sama heureuy nyari alusna malah kang ulah ngarokok lah hitungan tetep kurang mah hirup nuturkeun ka hayang Allah kulantaran kurang hirup nuturkeun ka hayang Allah silakan kurang usaha wajib ikhtiar ngan sing ingat kurang punya kahayang Allah boga iroda urang boga cita-cita Allah ge boga iroda sagede-gedena kahayang urang moal bisa ngadobrakeun takdir Allah sawabikul himam la tahruku aswarul akdar sagede-gedena kahayang jeung cita-cita urang moal bisa ngadobrakeun takdir Allah mentakan ibu lamun loba kahayang lamun loba cita-cita teu kudu ngabaeudan tatangga ngamusuhan mitoha ambek ka ditu ka dieu ka barerang teu kudu pan Allah nu mereka hayang Allah nu ngajabana Allah nu badanana teu kudu ayeuna musuh jeung salaki akang tah loba kahayang pamajikan ulah dianggap musuh ibu loba kariweuh loba kasusah loba kabutuh salaki teh dianggap musuh kade jeung kuring nitip salaki ulah dianggap musuh capek lamun salaki dianggap musuh capek komo boga imah leutik unggal detik unggal menit hayu we papanggih jeung musuh geuning ka dapur halah ya musuh asup ka WC buruan atuh kaluar salik supian teh saha boro mah ditungguan geuning musuh asup ka kamar lah ieu musuh aya deui wae di dieu capek ye mun urang loba kahayang loba kabutuh sing ingat pake akhlak jeung Allah nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi nu mere kahayang Allah nu mere cita-cita Allah nu mere kasusah Allah nu mere kabutuh Allah teu kudu dipurudulkeun diporosotkeun ka RT ka RW nepi ka sarare apaleun purudulkeun porosotkeun kahayang urang ka Allah angguran mah nyaring tengah peuting amparkeun sajadah ibu ngagoak ka Allah tengah peuting hudang ti peuting pan urang ge osok hudang ti peuting osok naon dan geus kabaca pasti oke amparkeun sajadah bu purudulkeun laporkeun ka hayang urang teh ka Allah ngajerit ya Allah ya Rasulullah tengah peuting keur jemplang-jempling batur kesaret Ibra abdi nyaring sejaeling abdi nyuhunkeun ka Gusti pamugi Gusti salaki abdi teh babarikeun beulik rezekina lancarkeun usahana sehatkeun badanna lobakeun duitna seueurkeun artosna ya Allah abdi hayang baju anyar ya Allah lain heureuy pan eta jang di Allah pan saur Allah dina Al-Qur'an walladzina yabituna
li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Jalma nu dek kudang ti peuting bakal diperhatoskeun ku Allah, jalma nu sok kudang ti peuting bakal diperhatikeun ku Allah. Boro-boro ibu bapak tukang salat, tukang ngaji, tukang ibadah, tukang ngadoa, bangsat we bangsat ari dek kudang ti peuting mah bebeunangan. Komo deui urang meureun ngan ulah siga dikuring aja, dikuring mah di ditu aya ibu-ibu nyalahkeun ka salakina. Cek pamajikanna akang aya naon mah lain teh sukan makan ngadoa teh ulah ku akang ku emak we kunaon gitu akang mah ngadoa teh tara dijabah namanya menyalahkan ka urang atuh akang pan ngadoa ge kudu make ilmu, akang mah teu apalan ilmuna. ilmuna kumaha ieu teh mah mentakan ngaji gerang ngaji sateh ya dengekeun Kang, lamun ayeuna urang ngadoa hayang dijabah ku Allah eta teh syaratna. naon syaratna? Hiji tempokeun nalika ngadoa yen urang teh bener-bener butuh ka Allah. Sebagai ungkapan urang butuh ka Allah, teteskan air mata ceurik Kang, ceurik ka paineun Allah Kang. Da budak ge lamun minta duit bari ceurik mah sok dibere Kang. Kaduana Sing husu ngadoana sing husu. Geus satu maneh buru-buru lah. Ngadoa mah Allah ngomong wae. Siapnya Kang? siap ta tadi oge Sing husunya aminanya Kang pun akur gitu oge ngomong wae sia mah sing husunya eta pamajikan anggeus siap-siap di hareup ngangkatkeun dua leungeun salakina di tukang ngangkatkeun dua leungeun rek ngaminan direwek pamajikan apa godok ya Allah ya Rabbana dipikir dibulak-balik cek salakina asa kakarak aing ngareungeun dua model kieu amin ieu dipapai dirasa-rasa rumah tangga jeung manehna nah sia mah aing dibabawa keur ngadoa teh bener ya Allah abdi mah teu bohong ti mimiti rarabi nepi ka reulai budak ti mimiti can boga anak nepi ka loba anak rumah tangga jeung manehna walangsak ya Allah cek salakina sia malin ngadoa curhat eta mah aing teh sudi ngaminana oge bener Kang mumpung akang aya di dieu mah yang ngobrol jeung akang ngobrol naon geuningan nanya Kang kieu Kang jadi jalma teu boga mah Kang teu siga jalma boga Kang jalma boga mah Kang seurina ge mending ngeunaheun teh nepi ka ngalengwak-ngalengwak malah mun seurik kumaha kitu mama Kang boro-boro ngalengwak kana keha geus ingin kana hutang riweuh maneh mah nu paling teu ngeunah Kang di mana mah babarengan jeung ibu-ibu arisan mah teh geus nyiram ti baheula geus nyiram naon herang sia mah loba kahayang tukang iraha awak kerek tempo tukang tetangga urang si Ima, si Yanti, si Yuyun, si Tuti komo si Odah mah Kang jeung si Itoh make kongkorong lagi meni panjang iraha tukang urang rek make kongkorong siga batur model kitu Kang atuh batur make kongkorong sia anu nempokna batur nu boga mobil maneh nu milu tumpakna batur nu boga sawah sia nu milu ngarametna ada Kang mamung eleh lain bung eleh berarti ciri mate goreng akhlak jeung Allah goreng akhlak kumaha teu daek dimakeun kana pamere ti Allah eta nu aya dina diri urang sakitu lobana can kasukuran geus ngarep-ngarep anu eueuh bapak aya narek nanya ka mah nanya naon jawab kumaha naon sok jawab mahalan mana beuheung jeung kongkorong benar gitu Kang jawab mahalan mana beuheung jeung kongkorong mahalan kene beuheung atuh Kang alus berarti mah boga nu mahal jangan naon boga kongkorong ari eueuh beuheungan mentakan urang teh sing gede syukur sok mentakan ece amalkeun salat teh gerasa popoe teh osok salat osok sok amalkeun salat teh tingalikeun ece lamun keur salat sok ieu ya Allahu akbar naon ieu ngaranna naon ieu naon ieu di dieu naon ieu sancan sidakep ieu jadi mengkol ieu ngaji ieu salat ieu salat teh kudu dipraktikeun ngan kudu bener heula salatna lamun salatna bener kapraktikeun dina kahirupan sapopoe sok ece lamun salat nu jadi nu kumaha anu asup naon asup niat usoli niat apa lain nah lain niat usoli mah lapat niat sebab niat mah lain dina huntu tapi dina kolbu dina ngucapkeun hukumna sun tempatna niat di dalam kolbu lain kalbu kade urang mah di dalam kalbu anjing kalbu mah atuh
kuring lain binangkit seutik kudu dibenerkeun diluruskeun sok nini aki ma bapak ulah ayeuna hirup teh betah saineng-ineng sare teh ngarengkol we nini aki ulah betah saineng-ineng hirup teh bongkok we hayo ngan lamun dibongkokeun ku Allah kudu syukuran ulah arala aing mah geus mung ka madrasah geus mung ka pangajian bongan dibongkokeun ku Allah hei ari bongkok ka hareup apa ka tukang heuh eta teh syukuranan bongkok ka hareup teh coba kumaha lamun ka tukang leuwih teu ngareunang utamana keur usum hujan jadi balik deui usoli mah lapat nih sok ibu bapak lamun salat osok usoli osok keur salat usoli osok tah teu meunang eta teu meunang keur salat usoli mun arek memeh salat maknya keur salat usoli keur ruku usoli demi Allah manami da usoli moal beres-beres salatna punten ieu kusim kuring diterangkeun heula sabab salat teh hukumna wajib Allah merintahkeun ka urang supaya ngalaksanakeun salat maka nitah jalma salat teh hukumna haram nitah jalma salat mah teu meunang aku jalma salat dititah maneh mah teu meunang jalma salat dititah ece buka budakeun salat yang membelikeun minyak lajung teu meunang nitah jalma salat ece gas balik deh ya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblat aya nu mustaqbilal kiblat aya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bah aya nu mustaqbilal ka'bah aya mana nu bener kiblati apa kabati hah punten kukuring dibejakeun ieu sabab kamari mah disuka ku bumi rame kang gara-gara ieu dahar cek nu ieu cenah kudu kiblati salat teh cek tu ieu kudu kabati ya dengekeun ngarah tidak terjadi kontroversi syarat sah salat teh di antarana hiji kudu bersih awak urang tinana najis di antarana najis teh nya eta di mana awak urang seperti diletak ku anjing najis apa henteu najis naon ngaranna mugola zote najis anu berat berarti lamun ayeuna ibu keur salat di imah kari-kari aya anjing asup ngaletakan sukuna sah henteu salatna sah padu wae ngajawab teh henteu atuh dengekeun ece sregepkeun mentakan ari ngaji teh apa cek kuring oge lamun ece keur salat di imah kari-kari aya anjing asup ngaletakan sukuna heuh suku saha atuh biasa we nyebut anjing berarti suku anjing dua ya syarat sah salat ulah jauh-jauh dina sapinah we sapinah ya wa yastaqbilul kiblati jeung nya hadeup lain Ka'bah lain tapi bukan berarti anu mustaqbil Ka'bah salah teu salah naon sababna kiblat arah nu dituju nalika salat patokan kiblat ngaranna jadi kiblat arah nu dituju nalika sakaliru bage kudu aya patokan kiblat teh naon Ka'bah ngan di urang manyang hareupna ka belah kulon tah nu teu meunang mah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kulon eta nu teu meunang jadi mustaqbilal kiblat mustaqbilal Ka'bah menang duanana meunang henteu teu meunang teu meunang duanana arek kiblat ti kiblat arek Ka'bah ti kabati aing mau ngaji cenah osok tapi sesat wae ya dituluykeun asa beuki error euy beuki penting geus balik deui ta urang mah kiblati naon sababna mustaqbil teh menghadap cek situ gol lamun menghadap teh kudu empat mata teh panghareup bapak lurah menghadap bapak camat berarti menghadap mah panghareup lamun urang di dieu salat mustaqbil Ka'bah hareupeun urang henteu teu katempo tah urang mah teu katempo Ka'bahna maka di urang mustaqbil nah lamun ibu di Masjidil Haram Ka'bahna aya hareupeun karak mustaqbil Ka'bah beres eta niat cek Allahu Akbar naon ieu ngaranna sidak tah sidakep teh bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata sudah jeung kep ari sudah hartosna nepi ari kep teh hartosna beunang jadi sudah kep teh sing nepi ka beunang naonna nyekel naon nyekel awak saha awak sorangan ieu naon sababna sabab lamun salat nyekel awak batur henteu saha
pan eta teh isyarat yang urang teh hirup teh kudu sidakep kukur kujur ilik diri karena awak sorangan ulah sok kukur kujur batur nampo naon anu aya di batur lamun urang sok kukur kujur batur nampo naon anu aya di batur tungtung nama kabitaan ya dibawa itu dicokot itu dicokot ya nganjuk itu nganjuk tungtung nama jadi akhirnya nama jadi ibu-ibu bapak-bapak canggih tekop ucang ngelobanu nah tua ta ibu lah jadi urang teh koncina hirup teh kudu nuturkeun ka hayang Allah jam 12 lewat 10 samarapat hapunten anu kasuhun leres ti Gusti Allah lepat tina timbul tina kabodohan nyalira hade ulah ka mana arek ka mana apa ieu acara candi cucup kudu ulah wak acara sok biasana nu ditutup kudoang geus kalumpatan sarieun eta teh biasana teh juri geuceul sabab juri mah sarieun kudoa mentakan lamun aya jelema di dieu doa can ditutup geus mararangkat ti heula maka eta teh ngaranna minggat eta mah minggat kabur maknya aya juri di dieu ngintip di kopiah bari udud geus ka berarti ngaji ulah dituluykeun ieu sabab begitu nyambung begitu juga apun dan anu kasuhun leres ti Gusti Allah lepat timbul tina kabodohan nyalira doakeun pamimpin-pamimpin urang guru-guru urang sadayana di payun sing sehat wal afiat sadayana aya dina rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala kum urang sadayana bil khusus simkuring ge ibu bapak sadayana doakeun sing sehatnya timimiti sancan mulut nepi ka ayeuna can eureut-eureut ieu ngaji bu urang teuting beres mungkin bulan Januari kuring ngaji ke Malaysia ke Singapura Brunei transit ke terakhirna di Turki gitu mudah-mudahan sing sehat nyabunya eta ge mun aya nu ngondangna ada nu ngondang dia deui we paling panginjing pacamat deui ustad dadan deui meureun ka di anggeus aja jadi ngacaprak deui kudu apun dan anu kasuhun leres di Gusti Allah lepat timul tina kabodohan nyalira cica-cica dina bilik aya katak tika kolongkeun ka panitia kuring rek balik kita berkat keras siapkeun Rusma sobat makadar wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.